hajat. Coba saya indang isam nyokot dia cuman janji dah. Lamun anu hajat. Mun mah bare teh makeuh bahasa hajat pesaung kawin. Pisam nungun teh biasa simpan na gentong. Tutupan kula boda. Make duit terete. Make daun di pintar-pintar. Ari minta ke daun cek mayang. Minta ke anu cenah cek mayang mah kitu. Inu ke nya batu anu. Ai mah asa boga duit, ayeuna mah kitu. Agar itu nyokot biasa tata carana kumaha? Tah mun nyokot biasa tong jadi kerebuk. Heeh. Dia mun di pasar, mun di pasar ulah kana emer. Simpang dia. Gentong. Heeh. Orang emer, ayeuna emer. Benar. Makanya saya asa heran nagala tumpangan. Sarua yang nyisri ada teh nyisri teh cekot. Iya. Makanya dulu mah sering pakai air di atasnya. Gitu. Kan lu kudu make samping ya. Itu kudu asa kieu da ulah jadi bari diuk kerbuk ulah. Udah sopan ya. Udah ada tata caranya ya. Nyisri teh gitu. Benar. Sarua nyisri kan bae motos nutup. Biasa turah urang dina tolong. Dengan saya heran nagala. Itu teh biar apa sih? Jangan di Biar apa? Nggak hargai alam. Udah budaya si Makoyo masih gitu mah. masih makoyo mah. Ayeuna mah ada apa tetap ngitung eta mah. Asa beugna ngitung segala ayeuna kitu gitu. Mama itu kan mama bahasa biar kawin. Bahasa teu duit mama. Bahasa biar kawin dia. Bisa nulis nyakan sampai 2.000 atuh. Ai cu biti jeung cek mah ada ibu jeung bukan ada boga duit apeuna. Mun teh ini teh ka umi ai naon mah wadi da ada teh boga duit teh nya ku cimila teh kumaha. Ai oge mangga beli. 1,5 juta tapi kudu geus hade kudu bikeun. Ambulan-bulanna kegantian mah. Kunaon eta teh? Keun sayuran ngemeurah keneh katua masak teh dek masak kebeak nu tahu asa kana gula uyahna we teh teh. Eta nih banyak ka 500.000 apa teh aja video itu untuk mau yang titi cakaran 2 juta hari itu kacau cengan kan mana nyakeun kan keadungan cengan di bade ale suka orang Sumedang ame ade nyakeun budak kudu sabaraha pas Muharram asana mah tong ieu rumah tong iyo cuma daya sema jangan ukur untuk mata tayo mata tanggal iyo tanggal 18 tayo mah jaya pribumi mata dari juga nakal tindakan itu kan ada lagi akhirnya 50.000 sebulan ntar dia ntar dimasuk bang alhamdulillah utang kabar tidak terganggu. Iya. Kan kalau patah gitu kalau. Iya, emang dari dulu mah kunaon ayeuna kolot cenah. Ngitung cenah naon teh mah. Asal gitu cenah ieu. Ayeuna mah geus we poe anu geus jadi we. Baheula mah kan cenah kolot baheula mata bisa ngitung karena tahu ilmunya ya. Kumaha eyang. Ayeuna mah kan ini pecap teh meunang mah eyang mah. Hah? Ini pecap teh meunang larangan Bandung teh meunang. Iya, itu pasti ada alasannya, enggak. Kita nikah pas hari apa? Sabtu. Temu deden. Minggu dah. Mau deden nya buka imah pohona. Imah teh nyaharep kale, nyaharep ka dieu ka kale. Mobil pindah anu. Imah nyaharep ka mana? Ka kale. Entong kala kali kale deui ngageubeut kope ditacok gitu. Jangan. Benar. Cuman belum ada penelitian ilmiahnya. Kalau sekarang makanya kenapa ayeuna teh sepuh-sepuh kerbaheulanya mah
disebut sirik, kamu jurik dan gitu nyamannya. Bukan itu karena nggak tahu ilmunya sekarang. Jika budak letih keningan ulah keluar maghrib, itu kan ada alasannya ya. Saya nggak mau di sebelah sana sedikit. Sarupna paduasan Ya saripna sakala. ulah mun anu hamil teh ngapain ulah kawa jaman ulah Tengah poe. kawalunan maghrib teh ngapain ulah jeung kudu make wae ieu gunting make pangrai bae teh mah teh mama maghrib teh ka biji ada mun maghrib akhir ka teh teh Nya sebutna sakala teh. Sandekala. Nya sande kala teh ieu bos artina. Kala teh waktu, sande teh nyata sandi. Non urang mah simbol sandi kala perpindahannya waktu gitu. berputar kan gitu. Berputar gitu. Temu aja teh tope anu gitu. Mak makoyo, Eyang makoyo Bapak Kang Amin bisa mah. Kamu mak kieu tah baca kimia ngayung kimia wa ita teh dinya tah. Kang tuh ya kulok aki mah coba kulok teh tah. Kacing dia nya teuing geulis cenah mah kabagan daun gede dia tua. Nah, ka mana? Aja mak makoyo buat barang teh. Kan lamun arek hajat, arek naon. Kok aya sajan jeruk, lauk, bakaka. Saden. Saden. Lain macam tu. Waktu bulu tahan hajat naon. Kan bak mah luar makanya teh. Depa eta mah sabede anak domba monotor butuh tu kupat kepot. Teu pira lagi hayang atahna lagian rujakeun we nya surutu dog hayang mah enggak kitu teh nana. Di ambuan buku teh dia di ambuan. Mau percaya enggak Bu? Iya mah kalau kabusannya. Enggak punya gitu enggak punya. Sampai sekarang yang di non sebelum pas ini dibangun ada kejadian yang mana? Non aya non? Aya Mau aya atanu jadi itu juga gunung di kolong teh di kolong rumah Tanah. gunung mah gunung. Gunung aya mah aya gunung cek cok antep bae. Ayeuna aya kamar ngabongkar ya aya pangeburinya rupanya kadinya sana. Udah gunung tukang tembak mandrang ting kamana. Cini kan dia cang acang kan dia acang teh pernah. Ai pas tukang tembok teh kan can angga sih teh rangkai kene. Oke. Mana seorang teu balik kagak balik. Di sini dia aya. Heeh. Mak, kamu teh naon aja kan geura teh gitu. Katanya mengarna koyo. Puting eta mah jam 2:30 ting jam 2 urang teh cenah anu ngagaur kumaha motor dicada cenah atuh ada motor hayang teh geura beurang teh atuh sebut tempo teh aya untung kieu nu nungguan Mang Haji eta teh nu nungguan kieu we nungguan di lopa orang ting nu ngarang cara alamat gitu kaki. Terus iya mak lamun kuriak imah geuningan. Heeh. Di kusena sok di buntelan emas kan ya. Emas pare, tiu. Bandera merah putih. Biar nonton. Asurana teh. Enggak tahu. Surana. Iya. Pek mah ya, pek ayeuna anu kacebok gule sebasung gede sapat molotov apana kata cai teh kan. Oh, kumayan manteu. Eta kacebok aja. Eta diletakkan kumayan cager. Saatan. Deuk cimeti ayeuna di dieu, ieu di dieu. Diletakkan enggak subuh. Mun ka dokter mah kumaha? Nya itu teh non nu kusen teh kan baheula mah. Tengah giling. Iya nanti udah wa. Udah. Kan dulu mah kayak emas make pare. Kan sebelum kurek teh pan gini sok aya rujakeun kan. Heeh. Saden. Kan saju mah hebat kok coba itu mah. Ini di TV. Iya gitu kan. Oh, saju mah ge osok. Nah, enak mah
kalau ngebikin rumah teh langsung we teu make emas, teu make pare, teu make Tiwu. bandera. Tibu kiri kanan dipasang bandera merah putih, pare sageus. Iya. Kan biasanya pare juga suka ada di kan Heeh. di Ya. lapang toh. Dina adegan ibu. Ya udah. Gak apa-apa, Wak, simpan aja di sana. Asal bukan duit Simpan Iya. aja di sana. Ya karena Nanti kenapa? semuanya. Manfaatnya orang. Iya kan sekarang mama kenapa orang-orang sekarang mantunya ho make emas, make tiwu, make pare karena nggak tahu ilmunya. Padahal mah itu kan kalau di apa diartiin lagi mah kayak non ngajaga keseimbangan rumah. Teh emas teh. Kan aya anu pindah asal pindah we. Ya kenapa non orang-orang sekarang mah Teu untuk percaya, non teu padahal mah yang nggak tahu ilmunya, we mah nggak percaya gitu. Makanya kalau misalkan nggak tahu, Musyrik. ini ya jangan bilang musyrik harusnya. Ya, maya mah baheula mah teu maya nyebut bismillah kun di dempean teu mana awal dan tepikeun teu mana. Baheula mah. Iya, ada alasannya. Bismillah kudu launa, ulah kali ku batur. Iya sekarang mah kan susuan, rujakan, sebut musyrik, kerjurik, padahal mah kan bukan buat itu. Nah, buat orang-orang yang sekarang mah jangan langsung non ulah nyebut langsung musyrik gitu. Datanya mau ilmu nah. Ini lah kolot baheula lama pada gitu ada budaya gitu di luhur orang mah gitu. Yang tema kudu iyalah kudu non saling menghargai. Teh ayeuna kan boga anja jimat ya. Kacang tadi kacang heudeung. Teh di mari Kang Ami ayeun kudu di anak kan teh ade mah kan teh ade geus maot ade Kang Ami teh. Teh di mah eta teh di puasaan, di bungkus kelapa boda, pakai tinggi mana ayam? Pakai cuka kan, pakai celungit, eta teh celungit, tapi nyapak mah biasa mah. Ya Allah teh gitu, di baik, aku kabeli kurang. Terus maya mak, cenah bala kolot bala masuk ngomong, urang geron tim seeng. Benar. Iya benar. Nah, kamu teh kan yang cerai, bukan boga dulu jauh geruan yang seeng, tapi ayam telepon, ayam nama seeng berarti. Nah karena ayeuna kunaon telepon bisa seeng. Naon cenah mau bisa, ya kan bisa, seorang ketau ilmunya. Kolot bala mah, non mata non telepati namanya sebut. Ya wajar aja kolot bala mah ngasak sangu make seeng, make hau, make taneung, suluh, ya kan. Beda jeung ayeuna make magicom. Jadi gua udah gulung we, mata kebon nyeri awak. Mata kan loba gula. Kolot bala mah kan eueuh. Nyeri awak, anu apa? Iya. Kan ini seri eta teh sarua we. Apa nih keur yang ku minyak tanah, aku minyak tanah. Anu kasurupan, bau minyak tanah, Iya, pasti. Mata kalau mau lebihan, untuk kecai. oh itu mah mau di itu